Hei Mul. Kan tuh Mul. Mana teh ulang-ulang wae. Digawe anggur. Digawe naon atuh juragan ijazah SMP. Ijazah SMP mah saya gawe. Nah, itu baheula sekolah teu dituluykeun kalah eureun. Tinggal ya juragan. Sukses. Wow. Tuh, tinggal di kebon hektaran. Wow. Disiplin deh. Wow. Saya nama kurinyuk mah. Sanes ayeuna neraskeun abi ge. Terang panginten juragan ekonomi abi kumaha? Ya sabar we atuh namanya. Kege bakal aya da etana jalanna ti Allah. Arek atuh digawe di juragan. Digawe naon juragan? Hayang euy. Ngalah kalapa biasa. Nya umeureun mana ge kalapa juragan mah loba. Hayu hayu iraha. Bisa lamun isuk. Bisa. Deal. Dit, naon sih teu gawe teh? Kalah nengoran lau. Kieu we atuh temat teuing cicing di imah geus we nengoran lau. Ari cari ke mana? Biasa rek bisnis. Ari mana kudu gawe moal? Gawe naon di euy? Ala kalapa. Mana nu naekna, euy nu ngitunganna. Oh hayu atuh aku teu boga duit aing ge. Di mana di? Cibeunteur. Oh hayu. Yap. Yuk. Tah ieu dir. Oh heeh. Mana kalapana ge geung eueuhan. Hei tuh loba. Sok mana nengoranna, euy ngitungna ha. Siap lah cetek nu kieu. Hiji. Dua. Dir, dong ngalah samangar saya teh bisi nyarekan nu bogana. Lain ngamangar sia teh. Aing ngabuh. Euy. Kedim. Ya Allah.